Kecapan. Tuh. Oke, ada angke, ujung abangin sate pokoknya mah. Oke, udah subuh ngaos, ya. Siapa? Kalian ke apa? Orang bikin sate lo. Contohnya, cuma nama ada ngaos lama. Waalaikumsalam, bukakan sup, tapi itu ditulakan. Sup. Ayo orang dahar teh jangan abah Iya, Bah. Iya abah geus lapar ya aduh. Assalamualaikum Baraya. Ketemu lagi dengan abahnya Usup. Nah, sekarang abah mau makan. Ini ada kerupuk Baraya, ada sate. Kebetulan tadi Incu cenah pingin sate katanya, abah dibuatin. Nah, sekarang makannya dengan si Usup. Incu abah, aduh pokoknya masuk mantapnya supnya. Tegep pisan ya udah lagi ya masuk. Ayeuna abah teh pan tadi teh geus aktivitas, abah teh geus di kebon, geus ngareng tadi teh. Ayeuna abah lapar, ya urang dahar ayeuna. Ya sup urang mimitian lah urang anu heula sup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina benar. Ya sup teu lah sup. Aduh, dang jeung Incu ya euy. Ya sup, tian sup. Duh. Rem. Aduh. Hate sup mantap ini ya. Ucapannya Sup ada kecapnya sup. Bah. Kecapan. Oh. Mantap sup Jangan gonteng ya.
Nah. Chốt. Má kemana cina? Kemana teman? Belum pon. Tuh. Còn. Dia sama apa? Ayam sama apa? Oh, còn. Còn juga. Cái này nó. Itu tuh. Nah, minyak. Enak atuban samalannya. Mantap sekali. Bang guna cup. Aduh, ya mah. Mantap sup. Tahu wih ngawas jeung saha? Wih ngawas tadi jeung saha? Yang barudak. Barudak.
Penting dahar ah. Enak. Kerupuknya soalnya ya. Saya pun kan ngai mama tong dagehan ya. Uang nikmat kene ho, Cok. Masih enak, Mama. Ya pun lah, ambul. Kan usup noh yang dah haling sate tadi ni. Kayak pun lah. Belum lah kena. Mantap sup. Ampun men.
habiskan na. Ito dahil hunto ano tigigir kanya kitub ko na. Bakit to benyeng. Sarua abah hunto incu hunto dahil. Habiskan dah bumbu na. Na. Ayo enak pannya. Alah. Gitu. Aduh. Sok saya enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Coel dengan bumbuna aduh. Bener incu teh euy, paingan hayang sate tadi teh. Ini ke seep euy. Sudah mantapnya. Aduh, lain lumayan sok habiskeun. Aing ada huntuna eueuhan aing incu teh ampun aing. Kedut teh kitu teh habiskeun. Ya. Mantap eta mah. Tas sorog lah. Tah gitu aluh bener. Aduh. Mantap tuh. Mantap. Mantap. Tegap pisannya. Tegap. Aduh, antum. Aduh, baraya alhamdulillah ya Abah dahar. Sareng sate tadi teh incu can hayang sate pangnyeunkeun ku Abah teh alhamdulillah ning balik ngaji teh dah ngoronyoh ka dieu nyampeurkeun hayang dahar geus nanyakeun alhamdulillah geuning nikmat jeung sate jeung kerupuk jeung bonteng sambal pokoknya mah mantap we ieu mah. Nah sekian dulu dari Abah Usup. Nanti lain waktu kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.